Laqad jitum yakin anjeun bakal daratan ka kaula furoda kabeh masing-masing mun paridina misah tina ahli misah tina harta misah tina anak sakumaha kaula ngadamal ka anjeun ti awal mimiti ngajadikeun anjeun borosot ka dunya engke jeung di akhirat kos kitu bae ya Allah sok dirage perhatikeun ku anjeun didamel ku Gusti Allah borosot ka alam dunia sataranjang diurus ku indung teh dibedong disusuan ku ari gede disakolakeun terus gede gaya deui anu jabatan aya di nyana kabeh sandangan predikat jabatanna luar biasa lobana di nyana aya lamun tanda tangan teh ieu sakitu ieu sakitu ieu sakitu macam-macam tah engke sakumaha cek Gusti Allah anjeun datang ka kaula furoda bisa ti pabajikan jeung keluarga misa ti harta misa ti anak sorangan teh sorangan ai eta anak ai eta harta ai eta jabatan wa taraktum ma khawwalnakum anjeun ninggalkeun kana nu ku kaula geus dibikeun ka anjeun berbagai harta-harta jabatan jeung sajabana waro azhurikum disatukan jeung tonggong anjeun kinayah kana di dunia anjeun asup ka jero kubur anak nu milu ka kuburan hiji-hiji acan ka jero harta sugan kunci inopa asup ka jero jeuh senda jepit jas bintang-bintang balok ai daek mah nyawa mau balok ngeunaheun malaikat bae ka di jero eueuh nu di bawah sandangan jabatan pangkat letnan jenderal letnan kolonel mayor nu dibawa ke jero kuburan harta di Karawang sabau di Subang sabau di Bandung sabau bararau nu dibawa ke jero kuburan angkot 08 boga angkot 07 boga angkot 06 boga berbagai angkot-angkot boga asup ke jero kuburan eueuh nu dibawa wa taraktum ma khawalna di Subang boga pemajikan nu anyar di Karawang ge boga batur teh nyarahoeun Gusti Allah mah nyahoeun bae di Bandung aya di Bojong aya diitung teh boga pemajikan 9 ngurutan Kangjeng Nabi cak ngan soekeun abak sumutna tae wa taraktum ma khawalnakum wara azhurikum eueuh nu di bawah ka jero sursup diasupkeun urang ka jero kubur anak urang ngan datang ka bibir kuburan doang mobil urang ngan datang ka bibir kuburan doang jabatan urang ngan datang ka bibir kuburan doang babaturan urang anu saidolohi jeung urangan datang ka bibir kuburan doang sanggeusna urang langsung dikubur baralik deui wa taraktum ma khawalnakum wara'a zuhuri asup ka jero urang furoda sorangan nu milu kabeh mun parilina anil ahli amajikan anak incu mamang uwa kabeh ngan datang ka bibir kuburan doang kemudian mal harta urang mungkin urang diiringkeun make mobil baby van aya nu make kapal ngan datang ka bibir kuburan doang balik kabeh anak kabeh balik ka samak-samak urut mungkus urang balik kabeh urang asup ka kuburan laqad jitumuna furoda sakumaha kama khalaqnakum awwal marrah sakumaha anjeun borosot ti rahim induk sataranjang maneh asup sataranjang deui make riweuh-riweuh atuh hirup
cak Gusti Allah sedengkeun aing teh kapan nitah salila hirup di alam dunia teh oh deui nu ku aing dititah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah kuari sanggeusna urang asup ka jero kubur berbagai-bagai manusia aya anu iman ka Gusti Allah ka Kangjeng Rasulullah ngaji ibadah cara urang aya anu disagedengan urang mah nya percaya teh ka patung ka batu aya anu kitu ibadah mah enaon percaya ka Gusti Allah jeung ka Kangjeng Rasulullah tapi manehanana maksiat terus macem-macem. Nah nu dibawa ke jero kuburan teh lain berbentuk ahli, lain berbentuk harta, lain berbentuk walad, jabatan, tahta, lain berbentuk amal perbuatan urang asup ke jero milu jeung urang. Milu jeung urang. Tah dituluykeun ku Gusti Allah wa man makum sufaakum wa manara kaulah tenel bisa cek malaikat ieu teh ngamemeleh ka para kafirin zalimin cek malaikat wa manara kami tenel makum babarengan jeung anjeun sufaakum alladzina za'amtum annahum fiikum syuraka'u sebagai penolong-penolong patung-patung nu baheula dibanggakeun Lata Manat jeung Uzza anu ku anjeun disangka yen eta Lata Manat teh bakal nulungan sebagai syarik ka Gusti Allah anjeun berkeyakinan di akhirat teh cenah eta bakal nulungan cak malaikat mana coba Lata datangkeun mana Uzza coba datangkeun nucak maneh nabor cenah bakal nyapatan datangkeun coba mana Lata mana Uzza mana khususna kaki nador umumna ka jelema-jelema di santero dunia engke bakal ditangtangan ku malaikat hei Yahudi mana patung teh anu keur ieu disembah-sembah nu majar teh bakal nyapatan buktikeun taubihon moal bisa ngabuktikeun jeung geus produksi mesin urang balik ke kuburan ge pancet tadi ge urotan hupatan gurlan baju ieu ge eueuh baju boe cek sakolna eueuh bae dia cek Kangjeng Nabi na hufatan urotan gurlan da kumaha Kristen aja membanggakan patung Maria aja ngebanggakan patung Isa anu ku anjeun diyakinkeun engke bakal nyapatan buktikeun ku ari diisin-isin kafir-kafir KBG bangsa Buddha Protestan Konghucu wabeh kafir nu nyembah ka patung-patung titah ngabuktikeun cak malaikat wa man nara ma'akum syufa'akum alladzina za'amtum annahum fiikum syuraka'u nu cak anjeun sangkaan anjeun bakal nyapatan teh kok teu kadeuleuh ku ari mana si patung Uzza mana si patung Manat nu bisa ngajawab kabegengan sakadar tungkul isin jeung geus boga rasa asana aing mah dibeulem ieu asana aing mah dibeulem didinya nyana terus baratan ka langit aduh ieu geus kumaha ieu geus kieu baheula boga rasa bakal nu nyapatan teh patung-patung sedengkeun ku ari boro-boro nyiptakeun patung nyanana ge teu make nanaon dijejeleh ku malaikat ditongton ku seluruh manusia ngeuh deurekeun nyana tungkul isin urang milu puas kanya kuari cal-cal jada di anu deuk yen gereja di anu deuk yen kelenteng di anu deuk yen gereja serangan terhadap umat mukminin luar biasa sementara pemerintah urang lemah selalu mengizinkan baik dek yen gereja di mana baik nu tadina sakitu tegerna akibat dibere duit pemerintah ya udah tanda tangan baik eta bagus urusannya na di akhirat bakal dijejeleh ke malaikat
atau langsung ku Gusti Allah. Tinggal manusia-manusia nararangtung kabeh na ye furoda bakal nangke dipanggil saurang-saurang laqad jitumuna furoda maneh bakal daratang ka kaulan wagung cek Gusti Allah saurang-saurang bakal ditanya saha ngaran anjeun malaikat langsung nanya sedengkeun jelema triliunan geus nyaritakeun ti zaman Kangjeng Nabi Adam kuari ditanya na saurang-saurang manon poe ngan saukur sadepa bayangkeun coba ku urang ieu lain lalakon anu naon kitu ngaranna nu lain lalakon nu jauh deukeut lantaran ku urang keur diserang lantaran ku urang keur dilaksanakeun keur dipaju moal kebal deui iyalah panon poe ngan sakadar sahasta urang didinya bakal ngahareupan timbangan daratang kabeh jitumuna furoda saurang-saurang kabeh eueuh nu make sapatu sendal eueuh nu make baju kabeh sataranjang kabeh nyeker kabeh kuluk na ieu bakalna deuk dihisab saurang-saurang tayeg ke bakal na malaikatna nyama qadamtum min husai'an li anfusikum naon geus diheulakeun ku aranjeun jang diri maneh masyaallah nu matak yu'ta bibni adam yaumal qiyamah kana hubadhu masyaallah bakal didatangkeun saurang-saurang fayaqul lahu tabaraka wa taala cak Gusti Allah aina ma jama'ata mana nu kumaneh baheula dikumpul-kumpul Allah aina ma jama'ata maneh baheula teh kapan hayang menyandang predikat jabatan jeung tahta mana jabatan jeung tahta baheula maneh ngumpul ti 1 meter 2 meter datang ke hektaran mobil kendaraan ti mimiti sapeda datang ke motor mobil berbagai-bagai wah dihareupeun imah maneh teh loba jasa mobil tanah loba jasa aina ma jama'ata mana nu kumaneh dikumpul-kumpul hayo buktikeun ya Allah Fayaqulu eta jelema begitu ditanya tetap ngajawab ya Rabbi jamatuhu wa taraktuhu wa farumakana abdi ngumpulkeun kana harta abdi cuman ku abdi ditinggalkeun abdi mah bagus ninggalkeunana cak Gusti Allah bagus-bagus di mana sia aina ma qaddamta li nafsik mana nu diheulakeun jang diri maneh ketika maneh diangkat jadi lurah bantuan naon nu diheulakeun jang kuari terhadap masyarakat besi anjeun ngabantuan masyarakat birokrasi di desa saha nu pernah dibantu panggil eta pan lain sakedeung abdi pernah ngabantuan Sarwiti arawan orang Cikupa panggil Sarwiti kamu nama Sarwiti betul malaikat pernah dibantu enggak oleh Bapak Lurah bukan pernah lagi saya pernah diajak ke Cipanas oh dibantu begitu iya terus diapain atuh ya begitulah sia Lurah blon aina ma qadam tali nafsi mana nu diheulakeun jang diri maneh waktu keur di dunya mun ngabantu saha maneh di rakyat mun nganeh ngaberesan nagara datang ka mana deuk dipanggil ku aing cek malaikat ayo lamun urang memang bener pernah ngabantu didatang-datangkeun saksi na nyata moal aya nu kaliwat setik-etik acan wa nadhaul mawazinal qist adil seadil-adilna jujur sajujur-jujurna moal aya nu kaliwat sabakatul hibal sabakatul beraja Bupati panggil kamu jabat sebagai bupati di negeri Tangerang berapa periode Ismet? 2. Apa yang telah dilaksanakan oleh Anda sebagai kepala negara di Kabupaten Tangerang, para wilayah di Kabupaten Tangerang? Oh, saya pernah membuat jalan. Beres jalanan teh. Panggil rakyat di kecamatan mana maneh nggak bangun mun sekolahan mana
mun kantor KUA mana, mun depag mana, lamun kehakiman mana, mun jalan mana, rakyat di kecamatan sebagai saksi nyata panggil, cek Gusti Allah aina ma qaddamta li nafsik, mana nu diheulakeun jang kuari keur maneh ngajabat ya Allah. Ini kumaha coba, mana nu diheulakeun baheula. Maneh teh diberi amanah sebagai lurah, diberi amanah sebagai camat, dibagi amanah sebagai bupati, dibagi amanah sebagai gubernur, menteri jeung presiden. Aina ma qaddamta li nafsik, mana nu diheulakeun jang diri maneh jang kuari nu baheula diberi amanah. Lain lalagaan di sidang teh teu mah sajam 2 jam. Lamun pernah ngabantu cenah di Bandung, daerah mana Bandung na? Ayo panggil orang Bandung, kebenaran aku mah Allah karim. Kabeh bakal saurang jitubuna furoda. Aduh, pimpro, pimpinan proyek. Iya Hasan nu jujur mah ieu. Iya Hasan. Proyek naon nu pernah dilaksanakan? Jalan. Instruksina sabaraha meter eta jalan luasna jeung panjangna. Luas 4 meter, lebar 4 meter, panjangnya sekitar 5 kilo. Ketinggian jalan, ketinggiannya seharusnya di sananya harus 15 cm. Kenyataannya duka. Ayo siap, ayo aina ma qaddamta li nafsik ya Allah. Aduh, jitubuna furoda. Gusti Allah lagi di kumaha ieu urang ayat ieu. Panggil saurang deui, beres ieu mah. Rantai ya pemerintah rantai. Cek bupati teu kudu dirantai, abdi mah neuk kejebur sorangan. Deres atuh aya geus kitu mah. Maneh coba ka dia, ieu sangaran abdi pesol. Sebagai naon maneh keur di duniana? Abdi sebagai konglomerat. Bergerak di naon maneh? Berbagai-bagai abdi teh. Berbagai-bagai naon hayu coba. Pertama abdi bergerak di swalayan. Terus showroom. Terus developer. Terus jual beli tanah abdi keneh. Terus loba jasa malaikat, loba jasa. Harta maneh? Atuh harta abdi mah carita duit atuh miliaran ditenden di bank, carita aset-aset atuh luar biasa abdi mah seueurna. Nah, nek ditanyakeun teh aina ma qaddamta li nafsik, mana nu baheula diheulakeun jang diri maneh kuari. Ketika maneh nyekelan dunia keur di dunia mana nu diheulakeun? Oh, abdi alhamdulillah pernah ngabangun masjid abdi. Sabaraha duit teh bangunkeun ka masjid? Aya meureun bangsa 5 miliar mah. Bener tante? Tanyakeun bae coba ka masyarakat. Masyarakat di mana? Tuh di ditu di kampung Cikupa. Coba, baik urang Cikupa bener pernah ngabangun masjid At-Taqwa? Cak orang Cikupa saha nu ngabangun? Iya konglomerat tuh ya. Ngejebi orang Cikupa. Sia cak malaikat dirantai. Teu kudu dirantai. Kunaon? Neuk kagejebur sorangan. Geus karasa. Aina ma qaddamta li nafsik, urang bakal ditanya kos kitu, masyaallah karim. Harta nu pernah disandang ku anjeun, dicekel ku anjeun, dipake ka mana eta? Mana nu diheula-heulakeun li nafsik jang diri anjeun kuari. Teu bisa ngebohong. Tapi lamun nya mah tuh abdi pernah ngabangun majelis. Di mana? Di anu, di kiai anu. Panggil kiaina. Benar. Coret punyana. Waduh, tanda kutip. Mantap. Naon deui? Abdi pernah ngabangun masjid. Di mana? Lain hiji bae abdi mah ngabangun. Di mana-mana? Di
di Bandung aya, Cianjur aya, Sukabumi aya, di Kitu Bogor aya, malah mah bari kawin waktu hari tamah ulah ka ditulis ada kawin mah di Serang aya, Pandeglang aya. Panggil coba orang Bandung, Sukabumi, Pandeglang, panggil pernah kabangun masjid nama ieu? Betul, benar sabaraha nilainya sekian. Waduh coret positif yang keseheatan we dadah makanin kan disaksian ku jelema urang teh bakal saurang duh pengganting tas ieu cak nu digigeureun aing nyana mah salamet aing waduh mangkaning buku geus aya pan di malaikat kabeh buku nu katuhu buku kenca teh geus ditumpukeun di dinya ya Allah ya Rabbi geus moal bisa ngahelak deui eta mah naon deui nu pernah ku anjeun diheulakeun ma aina ma qaddam tali nafsik naon deui pondok pesantren kanjeunna mana-mana nu pernah dibangun lah kiaina bae cek cenah panggilan hiji-hiji kiaina bae panggil mana-mana tuh dianu panggil kiaina bener mana dibangunkeun ku saudara ieu pondok pesantren betul mah aya hiji sahabat ngaranna Nador bin Harith Cakinador mah eta sia ngajakan bae ka pangeran teu kadeuleu puyeng ya aing mah pan urang teh boga pangeran Lata Uzza Manat eta teh pan lain sambarangan tah pangeran geus luar biasa tah sadunya pangeran teangan kos Lata Uzza Manat jeung aya atuh pangeran teu kadeuleu mah hese atuh urang deuk nyembahna eta mah ngajedog pan aya Nador bin Haris ngomong gitu ka Kangjeng Nabi Nador aing ngaran pangeran teh apa nu nyiptakeun langit jeung bumi memes sia ge aing nyaho anu nyiptakeun langit jeung bumi teh pangeranna kuari dibentukeun ieu mah ngan sakadar lambang ai pangeranna mah we nu sia dicaritakeun man ngan lambang abe urang bisa sujud ruku di hareupeun pangeran tak kos kitu eta mah kan sakadar lambang tah mah ai pangeranna mah eta nu kumaha editan nu diomongkeun eta pangeran Allah Uzza Lata kos kitu bae cak Kangjeng Nabi Nador pangeran mah nu nyiptakeun langit jeung bumi kahiji nomor kedua nu ngainstruksikeun beramal aya larangan aya perintah engke lamun ngalaksanakeun perintah bakal dibales ku pangeran lamun ngalaksanakeun larangan dibales ku pangeran engke di akhirat lamun jelema ngalaksanakeun amal baik engke amalna bakal dibentukeun eta amal teh engke bakal minta tulung ditulungan lah ku kaula sebagai rasul kabelah ditunak ku para malaikat aslina engke ku Gusti Allah tak eta pangeran nu kos kitu ngaranna lain sia bae man nyaho saufa tasfa'u li Lat wal Uzza bakal sarua bae nyapaatan Lata jeung Uzza ge engke di akhirat ke di akhirat pangeran Lata pangeran Uzza atuh nyana ge bae sambarangan nyana ge bakal ngomong wahai kaum-kaumku yang dulu menyembah aku sediakan surga tetap Cakinador saufa tasfa'uli Lat wal Uzza bakal nulungan sarua pangeran ge nyana ka kaum-kaumna nya dek ulah sambarangan ulah kapincut ku omongan Muhammad tatap lamun Muhammad jaritakeun bakal nulungan pangeran urang ge ngaran Lata jeung Uzza bakal nulungan titik lalu ngomong mat tah kos kitu tah hijabna kos kitu masyaallah bibisaanan memantak turunlah ayat ieu sabab turun ayat ieu
lantaran Kinador bin Haris boga keyakinan bahwa Lata jeung Uzza bakal nyapatan jaga di poe kiamat. Terus turun-temurun datang ka kuari patung Gajah Mada cek penganutna bakal nulungan jaga di akhirat. Kitu kene patung Bunda Maria, kitu kene patung Isa Almasih nu dituhankeun ku Kristiani. Berbagai patung-patung nu kuari di sararembahnya nage sarua boga keyakinan bahwa engke patung bakal nyapaatan jaga di yaumul kiamah. Nu mantak lain khusus ka Kinador bae. Ieu teh khusus jang Kinador sabab urudna, tetapi umum jangka keseluruhan. Nu mantak turunlah ayat ieu. Walaqad jitumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah. Gusti Allah nyaritakeun tentang pakeuhna dina poe kiamat engke nu bakal terjadi silih jorogeun engke jaga dina poe kiamat teh. Masing-masing bakal minta penolong nu kuari diyakinkeun bakal nulungan engke coba bukti atawa henteu. Iyalah penjelasan langsung ti Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yuqalu lahum diomongkeun ka para musyrikin kafirin zalimin izhabu isu ketika manehana dihudangkeun ti kubur. Urang kabehan engke bakal mengalami kiamat, sanggeusna kiamat engke bakal diganti taneuh ku Gusti Allah. Sanggeusna diganti engke bakal dihujanan cai mani ku Gusti Allah teh. Sanggeusna hujan cai mani manusia kabeh timimiti Kangjeng Nabi Adam datang ke terakhir umat Kangjeng Nabi urang bakal kalaluar kostoge cal iza bois. Urang hayalkeun ku urang hate urang teh ka dimensi kiamat. Hudang urang kabeh nu pangheulana hudang Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lantaran malaikat ge sami deui maot, termasuk malaikat anu niup songsong malaikat Israfil. Anu cak Gusti Allah dipanggil malaikat Israfil geus paeh kabeh atos aya keneh saurang teh teangannya na masyrik maghrib lumpat teu aya tos maot sadayana tuan aya keneh hiji deui jangan deui ka kidul ka kalar ka wetan ka kulon laporan di parantos tuan hiji deui 3 kali neangan saseleh cek malaikat Israfil abdi geus teu bisa neangan nu saurang eta mah coba atuh panguduhkeun ku Gusti sia. Aja ada nyebutan batur bae pokok anyar. Aja kudu kumaha atuh cek malaikat Israfil cabut sorangan di alat daya di sia. Tuan tuh kumaha henteu kumaha cepat cabut ku malaikat ija nyeri malaikat ge nyeri atuh komo urang cabut waduh mun nyaho nyeri kieu cek geuleuh baheula nyabut bangsa jelema moal kenceng teuing ternyata ja nyeri horenganna cabut ya supendai ku Gusti Allah nyana mangan sakedeung set udang aduh Gusti horenganan ku sia sabulu-bulu sakian teh aduh komo nu ku kurade nyot-nyot beureunan eta lah es loba omong gas mari coba tingali coba geus sararulang tancan jelema
pangheulana hudang Kangjeng Nabi culat-cileuk Kangjeng Nabi geus culat-cileuk langsung malaikat Jibril mah langsung nyetrung ka Kangjeng Nabi Muhammad di mana ieu Muhammad pasti aing diteangan jeung pasti Muhammad menanyakeun umat sedangkeun aing can nyaho umat Muhammad di marana ku ari anu tatadina di Bojong nu tatadina di Cibadak di Cikupa ta eta teh eta jelema-jelema nu eta tanu baheula muludan sagala rajaba di marana eta mun aing ditanyakeun ku Muhammad aduh bener bae sampeurkeun lantaran aya cahaya biru hejo kuning geus aya cahaya macam-macam sampeurkeun pasti ya Muhammad bener bae wah ya Jibril mun ayeuna umat itu bener bae cak Jibril teu salah aing ditanya eta Kangjeng Nabi mah saat-saat kos kitu teh nanyakeun umatna ayeuna umat kan urang senang boga Nabi saat keur kos kitu teh tah saat keur terjepit ditanyakan di mana umat kaula kan urang umatna jadi urang ngeunaheun masya Allah geus ngeunaheun biasa jadi umat Kangjeng Nabi mah asal urang loba maca sholawat geus pokona mah engke diaku sebagai umat geunah amin amin osok katilok Nailah geus kadarumpul kabeh digiring ka mahsyar di berbagai penjuru kuburan-kuburan teh kabeh bakal digiring ka mahsyar teh eta nu kuari Palestina ta eta teh lempengan Palestina tangke bakalna jadi mahsyar eta teh mantak eta mah dongeng nawal eureun-eureun ti mimiti diciptakeun dunia bumi negara tertua Palestina Irak Iran Syria Mekah eta negara-negara tertua eta mah bangsa bojong eta mah kawari tah mas kitu diperebutkeun kudu nyeun sapatu gua aduh anyar boro-boro eta Eropa Amerika anyar tah digiring kabeh urang ieu digiringna kabehan eueuh nu make calana eueuh nu make sapatu sugan make Adidas Puma Egle eueuh nu make spotek beli nu make sendal make sepatu anu make baju make lepis make BHS kabeh suataranjang tur bobogaan urang kulub pan kuring urang di Sundatan engke mah kulub yusarul abdu godan walahu minal a'dha'i ma kana lahu yauma wulida faman quti'a minhu udun yuraddu fil qiyamah alaih digiring hamba kabeh jaga di yaumul qiyamah walahu minal a'dha'i ma kana lahu yauma wulida bakal digiringna sakumaha keur poean urang dilahirkeun anak kulub dilahirkeun kungsi di Sundatan kitu kue ngan jarang biasa pantam teh 1000 hiji paman kuti amin hodon aya nu pegat anggahota di Sundatan misalna atawa dipotong ceulina tabrakan potong leungeunna duka ka mana tetep yuraddu fil kiamat dibalikeun deui sakumaha keur lahir bae lahirna kebenaran pinclang kana lahirna sehat artinya ieu awak urang teh kos keur lahirna bae kos kitu bae iyalah nu bakal terjadi urang teh bakal masyaallah mantak dijelaskeun di dieu walaqad jitumuna demi yakinnya tak pasti anjeun bakal datang ka kaula tingkah datangna cek Gusti Allah puroda
mun paridina wahidan paridan saurang datang minal ahli mun paridina anil ahli infirad ti pamajikan infirad ti dulur urang infirad minal mal tina harta infirad tina anak urang sabele gejer urang bae boro-boro inget ka anak jeung pamajikan jeung ka harta urang bae urang sorangan bae mun farid menghadap ka Gusti Allah kama khalaqnakum awwal marrah sakumaha kaula ngajadikeun ka anjeun kabehan teh timimiti kajadian awal pertama kajadian kumaha sok kira urang buktikeun urang kaluar ti rahim indung urang borosot aya nu pernah make sapatu sieun tuh indungna ge aya nu kaluar ti rahim indungna make dasi ya aya kaluar ti rahim indungna make kacamata hidung sakumaha jagoan teu make sepatu teu make sendal teu make baju teu make lapisan naon istuning borosot ka alam dunia teh kos kitu artina dasar taranjang kokocopna masih kene aya kene kuluk disebutna upatan teu make alas dampal teu make alas kaki borosot ke alam dunia kos kitu engke urang asup ka kuburan ge nu di bawah ngan sakadar boeh doang di akhirat lepas jeung boeh-boeh sakumaha keur kajadian Allah nggak jadikan ka urang borosot ke alam dunia di akhirat kos itu bae Masya Allah mencek Siti Aisyah naros ka Kangjeng ya Rasulullah lamun engke urang di akhirat sataranjang kabehan atuh meureun lalaki neuleuh ka awewe neuleuh ka lalaki cek Kangjeng Nabi boro-boro mikiran nu kos kitu pikiran nu kos kitu kabehan ngebogaan saknun yuk permasalahan masing-masing kumaha ieu jelema gede jasa salahna panggil ku polisi bawa ka polsek sanajan aya nu geulis sakumaha bidadari teu hayang kasus gede jasa kasus tah eta komo di hareupeunana neraka boro-boro neuleuhan susu atuh kuari urang culak cilik neuleuh susu gede atuh engke mah moal bisa boga masalah nah ieu lah masyaallah laqad jitum munayakin anjeun bakal daratang ka kaula furoda kabeh masing-masing mun paridina misah tina ahli misah tina harta misah tina anak sakumaha kaula ngadamal ka anjeun ti awal mimiti ngajadikeun anjeun borosot ka dunya engke jeung di akhirat kos kitu bae ya Allah sok dirage perhatikeun ku anjeun didamel ku Gusti Allah borosot ka alam dunia sataranjang diurus ku indung teh dibedong disusuan ku ari gede disakolakeun terus gede sanggeus sagede terus jada usaha aya nu sakolana luhur aya nu sakolana setengah doang aya nu sakola mah sakola ngan teu bisa maca macem-macem kuari ambalayah manusia teh kahirupanana aya anu di desa neangan maisahna aya nu di kecamatan aya nu di kabupaten anu jadi DPR aya nu di gubernuran aya anu di pusat jadi MPR jadi DPR pusat jadi menteri aya nu jadi presiden italah manusia aya anu teu jadi kos kitu ngan sakadar di pasar doang dagang aya nu bisnis aya nu gede bisnis datang ka nyieun pabrik luar biasa aya ngagalitan batu bara
dimimiti kelas anungan sakadar 10.000 datang ke ratus datang ke juta datang ke triliun kelas daga aya nu kelas internasional aya nu kelas nasional aya nu kelas biasa-biasa bae inilah kehidupan manusia di dunia carita soal harta hasil daripada usaha manehanana teh aya anu kabeli sepeda aya nu kabeli motor nu kabeli mobil kabeli tanah aya anu nyieun perumahanana loba jasa macem-macem meuli tanah di anu sepuh di anu sekian puluh hektar di anu sekian puluh hektar usahana geus lain di Indonesia bae boga aset di Amerika boga aset di Eropa boga aset wah geus luar biasa dunia tah kos gitulah manusia nu kuari teh aya anu jabatanana luar biasa di dia bintang nageh geus lain 2 kilo deui bintang 7 buyang-buyang geus nya geus pakaianana ge aya anu wah aya nu kuari salin ditungguan ku nu ieu dipake nu ieu diseuseuh aya anu geus teu mahi lamari teh didedet-dedetkeun dipikeun henteu ka batur wah macem-macem ieu urusan pakaian ieu urusan imah urusan kendaraan urusan pamajikan urusan anak lantaran jadi jelema sugih atuh unggal pengkolan didinya aya anak ambalayah geus anak datang ka nyana ge teu wauheun ka anaknyana ku loba-lobana ieulah kehidupan dunia aya anu di dunia teh ngaji cara urang kemudian dipakai hasil ngaji kemudian diibadah urang ka Gusti Allah aya anu geus jeung serikeun ka kiai aya anu bentaran bae ka kiai aya anu jadi musuh jeung kiai hakikatna mah ngamusuhan ka kiai berarti ngamusuhan ka Kangjeng Nabi wah geus macem-macem aya nu geus embung ibadah teh ngaran salat ngaran puasa nya nama wauhna teh jeung balak genep bae akrab nya jeung balak genep nyana akrab jeung kasino nyana akrab jeung berbagai judi akrab jeung mabok akrab jeung zina ieulah kehidupan aya nu ilmu aya di nyana hilim aya di nyana pinter aya di nyana ibadah aya di nyana wali aya deui ilmu aya di nyana hilim aya di nyana kiai aya deui sugih aya di nyana gagah aya di nyana kumisna geus sagedep tai jawara aya deui anu jabatan aya di nyana kabeh sandangan predikat jabatanna luar biasa lobana di nyana aya lamun tanda tangan teh ieu sakitu ieu sakitu ieu sakitu macam-macam tah engke sakumaha cek Gusti Allah anjeun datang ka kaula furoda bisa ti pabajikan jeung keluarga misa ti harta misa ti anak sorangan teh sorangan ai eta anak ai eta harta ai eta jabatan wa taraktum ma khawwalnakum anjeun ninggalkeun kana nu ku kaula geus dibikeun ka anjeun berbagai harta-harta jabatan jeung sajabana waro azhurikum disatukan jeung tonggong anjeun kinayah kana di dunia anjeun asup ka jero kubur anak nu milu ka kuburan hiji-hiji acan ka jero harta sugan kunci inopa asup ka jero jeuh senda jepit jas bintang-bintang balok ai daek mah mau balok ngeunaheun malaikat bae ka di jero eueuh nu di bawah sandangan jabatan pangkat letnan jenderal letnan kolonel mayor eueuh nu dibawa ka jero kuburan harta di Karawang Sabau di Subang Sabau di Bandung Sabau bararau
eueuh nu dibawa ka jero kubur. Angkot 08 boga, angkot 07 boga, angkot 06 boga, berbagai angkot-angkot boga asup ka jero kuburan eueuh nu dibawa. Wa taraktum ma khawalna. Di Subang boga pemajikan nu anyar, di Karawang ge boga, batur teh nyarahoeun, Gusti Allah mah nyahoeun bae. Di Bandung aya, di Bojong aya, dihitung teh boga pemajikan 9. Nurutan Kangjeng Nabi caknya. Soekeun abak sungutna. Tae wa taraktum ma khawalnakum wara'a zuhurikum. Eueuh nu di bawah ka jero sursup diasupkeun urang ka jero kubur. Anak urang ngan datang ka bibir kuburan doang, mobil urang ngan datang ka bibir kuburan doang, jabatan urang ngan datang ka bibir kuburan doang, babaturan urang anu saidolohi jeung urang ngan datang ka bibir kuburan doang. Sanggeusna urang langsung dikubur baralik deui. Wa taraktum ma khawalnakum wara'a zuhuri. Asup ka jero urang furoda sorangan eueuh nu milu kabeh munfaridina anil ahli, amajikan anak incu mama uwa kabeh ngan datang ka bibir kuburan doang. Kemudian mah harta urang, mungkin urang diiringkeun make mobil baby van, aya nu make kapal ngan datang ka bibir kuburan doang. Balik kabeh anak kabeh balik ka samak-samak urut mungkus urang balik kabeh urang asup ka kuburan laqad jitumuna furoda sakumaha kama khalaqnakum awwal marrah, sakumaha anjeun boroso tirahim indung sataranjang maneh asup sataranjang deui. Make riweuh-riweuh atuh hirup cak Gusti Allah sedengkeun aing teh kapan nitah salila hirup di alam dunia teh. Oh deui nu ku aing dititah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah kuari sanggeusna urang asup ka jero kubur berbagai-bagai manusia, aya anu iman ka Gusti Allah ka Kangjeng Rasulullah ngaji ibadah cara urang, aya anu disagedengan urang mah nyana percaya teh ka patung ka batu, aya anu kitu ibadah mah enon percaya ka Gusti Allah jeung ka Kangjeng Rasulullah, tapi manehanana maksiat terus macem-macem. Nah nu dibawa ka jero kuburan teh lain berbentuk ahli, lain berbentuk harta, lain berbentuk walad, jabatan, tahta, lain berbentuk amal perbuatan urang asup ka jero milu jeung urang. Milu jeung urang. Tah dituluykeun ku Gusti Allah wa ma nara makum sufaakum wa ma nara kaulah tenel. Bisa cek malaikat ieu teh ngamemeleh ka para kafirin zalimin. Cek malaikat wa manaro kami tenel makum babarengan jeung anjeun sufaakum alladzina za'amtum annahum fiikum syuraka, sebagai penolong-penolong patung-patung nu baheula dibanggakeun Lata, Manat jeung Uzza anu ku anjeun disangka yen eta Lata Manat teh bakal nulungan sebagai syarik ka Gusti Allah. Anjeun berkeyakinan di akhirat teh cenah eta bakal nulungan. Cak malaikat mana coba Lata datangkeun, mana Uzza coba datangkeun, nu cak maneh hei nador cenah bakal nyapaatan datangkeun coba mana Lata, mana Uzza, mana khususna kaki nador umumna ka jelema-jelema di santero dunia engke bakal ditangtangan ku malaikat. Hei Yahudi, mana patung teh anu keur ieu disembah-sembah nu majar teh bakal nyapaatan, buktikan
taubihon moal bisa ngabuktikeun jeung geus produksi mesin urang balik ke kuburan ge pancet tadi ge urotan hupatan gurlan baju ieu ge eueuh baju boe cek sakolna eueuh bae da cek Kangjeng Nabi na hufatan urotan gurlan da kumaha Kristen aja membanggakeun patung Maria anjeun ngabanggakeun patung Isa anu ku anjeun diyakinkeun engke bakal nyapatan buktikan ku ari diisin-isin kafir-kafir KBG bangsa Buddha Protestan Konghucu wabeh kafir nu nyembah ka patung-patung titah ngabuktikeun cak malaikat wa man nara ma'akum syufa'akum alladzina za'amtum annahum fikum syuraka'u nu cak anjeun sangkaan anjeun bakal nyapatan teh kok teu gadeuleuh ku ari mana si patung Uzza mana si patung Manat nu bisa ngajawab kabegengan sakadar tungkul isin jeung geus boga rasa asana aing mah dibeulem ieu asana aing mah dibeulem didinya nyana terus baratan ka langit aduh ieu geus kumaha ieu geus kieu baheula boga rasa bakal nu nyapatan teh patung-patung sedengkeun ku ari boro-boro nyiptakeun patung nyanana ge teu make nanaon dijejeleh ku malaikat ditonton ku seluruh manusia deurekeun nyana tungkul isin urang milu puas kanya kuari cal-cal jada di anu deuk yen gereja di anu deuk yen kelenteng di anu deuk yen gereja serangan terhadap umat mukminin luar biasa sementara pemerintah urang lemah selalu mengizinkan baik dek nyeun gereja di mana bae nu tadina sakitu tegerna akibat dibere duit pamarentah ya udah tanda tangan bae eta bagus urusannya na di akhirat bakal dijejeleh ku malaikat atau langsung ku Gusti Allah tinggal manusia nararangtung kabeh na ye furoda bakal nangke dipanggil saurang-saurang laqad jitumuna furoda maneh bakal daratang ka kaulan wagung cek Gusti Allah saurang-saurang bakal ditanya saha ngaran anjeun malaikat langsung nanya sedengkeun jelema triliunan geus sanyaritakeun ti zaman Kangjeng Nabi Adam kuari ditanya na saurang-saurang manon poe ngan saukur sadepa bayangkan coba ku urang ieu lain lalakon anu naon kitu ngaranna nu lain lalakon nu jauh deukeut lantaran ku urang keur diserang lantaran ku urang keur dilaksanakeun keur dipaju moal kebal deui iyalah panon poengan sakadar sahasta urang didinya bakal ngahareupan timbangan daratang kabeh jitumuna furoda saurang-saurang kabeh nu make sepatu sendal nu make baju kabeh sataranjang kabeh nyeker kabeh kuluk na ieu bakalna dek dihisab saurang-saurang tayeg ke bakalna malaikatna nyama qadamtum min husai'an li anfusikum naon geus diheulakeun ku aranjeun jang diri maneh masyaallah nu matak yu'ta bibni adam yaumal qiyamah kana hubadhu masyaallah bakal didatangkeun saurang-saurang fayaqul lahu tabaraka wa ta'ala cak Gusti Allah aina ma jama'ata mana nu kumaneh baheula dikumpul-kumpul Allah aina ma jama'ata maneh baheula teh kapan hayang menyandang predikat jabatan jeung tahta mana jabatan jeung tahta baheula maneh ngumpul ti 1 meter 2 meter datang ke hektaran mobil kendaraan ti mimiti sepeda datang ke motor mobil berbagai-bagai wah dihareupeun imah maneh teh loba jasa mobil tanah loba jasa aina majamata mana nu kumaneh dikumpul-kumpul aya buktikeun ya Allah payaqulu eta jelema begitu ditanya tetap ngajawab ya Rabbi jamatuhu wa taraktuhu wa farumakana
abdi ngumpulkeun kana harta abdi cuman ku abdi ditinggalkeun abdi mah bagus ninggalkeun anak cak Gusti Allah bagus-bagus di mana sia aina ma qaddamta li nafsik mana nu diheulakeun jang diri maneh ketika maneh diangkat jadi lurah bantuan naon nu diheulakeun jang kuari terhadap masyarakat besi anjeun ngabantuan masyarakat birokrasi di desa saha nu pernah dibantu panggil eta pan lain sakedeung abdi pernah ngabantuan Sarwiti rawan orang Cikupa panggil Sarwiti kamu nama Sarwiti betul malaikat pernah dibantu enggak oleh Bapak Lurah bukan pernah lagi saya pernah diajak ke Cipanas. Oh dibantu begitu? Iya. Terus diapain? Atuh ya begitulah. Sia Lurah blon. Aina mah qaddam tali nafsi. Mana nu diheulakeun jang diri maneh waktu keur di dunya. Mun ngabantu saha maneh di rakyat. Mun nganeh ngaberesan nagara datang ke mana dek dipanggil ku aing cek malaikat ayo lamun urang memang bener pernah ngabantu didatang-datangkeun saksi na nyata moal aya nu kaliwat setik-etik acan wa nadhaul mawazinal qista adil seadil-adilna jujur sajujur-jujurna moal aya nu kaliwat sabakatun hibal sabakatun beraja bupati panggil kamu menjabat sebagai bupati di negeri Tangerang berapa periode Ismet? 2. Apa yang telah dilaksanakan oleh Anda sebagai kepala negara di Kabupaten Tangerang, para wilayah di Kabupaten Tangerang? Oh, saya pernah membuat jalan. Beres jalanan teh. Panggil rakyat di kecamatan mana maneh ngabangun mun sekolahan mana mun kantor KUA mana mun depag mana lamun kehakiman mana mun jalan mana rakyat di kecamatan sebagai saksi nyata panggil cek Gusti Allah aina ma qaddamta li nafsik mana nu diheulakeun jang kuari keur maneh ngajabat ya Allah ini kumaha coba mana nu diheulakeun baheula maneh teh diberi amanah sebagai lurah diberi amanah sebagai camat dibagi amanah sebagai bupati dibagi amanah sebagai gubernur menteri jeung presiden aina ma qaddamta li nafsik mana nu diheulakeun jang diri maneh jang kuari nu baheula diberi amanah lain lalagaan di sidang teh teu mah sajam 2 jam. Namun pernah ngabantu cenah di Bandung, daerah mana Bandung nah? Ayo panggil orang Bandung, kebenaran aku mah Allah karim. Kabeh bakal saurang jitubuna furoda. Aduh, pimpinan proyek. Iya hasanna nu jujur mah ieu. Iya hasan. Proyek naon nu pernah dilaksanakeun? Jalan instruksina sabaraha meter eta jalan luasna jeung panjangna luas 4 meter lebar 4 meter panjangnya sekitar 5 kilo ketinggian jalan ketinggiannya seharusnya di sananya harus 15 cm kenyataannya duka hayo siap aina ma qaddamta li nafsik ya Allah aduh jitubuna furoda Gusti Allah lagi di kumaha ieu urang ayat ieu panggil saurang deui beres ya Pak rantai ya pemerintah rantai cek bupati teu kudu dirantai abdi mah neuk kejebur sorangan deres atuh aya geus kitu mah mana coba gede ya sangaran abdi pesol
sebagai naon maneh keur di duniana abdi sebagai konglomerat bergerak di naon maneh berbagai-bagai abdi teh berbagai-bagai naon hayu coba. Pertama abdi bergerak di swalayan, terus showroom, terus developer, terus jual beli tanah abdi keneh, terus loba jasa malaikat, loba jasa. Harta maneh atuh harta abdi mah carita duit atuh miliaran ditenden di bank, carita aset-aset atuh luar biasa abdi mah seueurna. Nah ngadek ditanyakeun teh ayeuna mah qaddam talil nafsik mana nu baheula diheulakeun jang diri maneh kuari. Ketika maneh nyekelan dunia keur di dunia mana nu diheulakeun? Oh abdi alhamdulillah pernah ngabangun masjid abdi. Sabaraha duit teh bangunkeun ka masjid? Aya meureun bangsa 5 miliar mah bener tante tanyakeun bae coba ke masyarakat. Masyarakat di mana? Tuh di ditu di kampung Cikupa. Coba baik orang Cikupa bener pernah ngabangun masjid At-Taqwa? Cak orang Cikupa sana ngabangun. Iya ya konglomerat tuh ya. Ngejebi orang Cikupa. Sia cak malaikat dirantai. Teu kudu dirantai. Kunaon? Neuk kejebur sorangan. Geus karasa. Ayeuna mah qadam tali nafsi kurang bakal ditanya kos kitu masyaallah karim. Harta nu pernah disandang ku anjeun, dicekel ku anjeun, dipake ka mana eta? Mana nu diheula-heulakeun li nafsik jang diri anjeun ku ari. Teu bisa ngebohong. Tapi lamun nya mah tuh abdi pernah ngabangun majelis. Di mana? Di anu di kiai anu. Panggil kiaina. Benar. Coret punyana. Waduh, tanda kutip. Mantap. Naon deui? Abdi pernah ngabangun masjid. Di mana? Lain hiji bae abdi mah ngabangun. Di mana-mana? Di Bandung aya, Cianjur aya, Sukabumi aya, di Kitu Bogor aya. Malah mah bari kawin waktu hari tamah. Ulah ditulis lah kawin mah. Di Serang aya, Pandeglang aya. Panggil coba orang Bandung, Sukabumi, Pandeglang. Panggil pernah ngabangun masjid nama ieu? Betul. Benar. Sabaraha nilainya? Sekian. Waduh, coret positif. Yang geus we dadah. Makanin kan disaksian ku jelema. Urang teh bakal saurang. Duh, pengganting tas ieu cak nu digigeureun aing ieu. Nyana mah salamet aing. Waduh. Manggading buku geus aya pan di malaikat kabeh. Buku nu katuhu buku kenca teh geus ditumpukeun di dinya. Ya Allah ya Rabbi geus moal bisa ngahelak deui eta mah. Naon deui nu pernah ku anjeun diheulakeun? Ma aina ma qaddam tali nafsik. Naon deui? Pondok pesantren. Mana-mana nu pernah dibangun. Lah kiaina bae cak cenah panggilan hiji-hiji. Kiaina bae panggil. Mana-mana? Tuh, di anu. Panggil kiaina. Bener mana dibangunkeun ku saudara ieu pondok pesantren? Betul. Sabaraha nilainya? Sekian. Ya, bener, positif. Masya Allah. Selain eta dipake ka mana deui jang kuari ieu harta? Abdi pake ngabangun kitu sarana-sarana nu lain di samping eta ge deui yatim piatu. Yatim piatu di daerah mana? Lah mendingan panggilan bae, panggilan lagi. Bener, Masya Allah, positif. Pertimbangkeun ku malaikat setelah ditanya ayeuna ma qaddam tali nafsik mana nu diheula-heulakeun jang diri maneh ku ari. Eta kakarak setelah nyata bener. Iyalah nu bakal ngabaturan anjeun. Ternyata horenganan bahasa laqad jitumuna furoda. Ieu tadi ge jang kafir, jang musyrik, jang Yahudi, jang zalimun, munafikun. Mukminin mah aya nu ngabaturan. Ketika ditanya deui saurang gas tanya deui. Anjeun percaya pangeran sa Allah.
Rasul anjeun saha Muhammad, guru anjeun saha? Oh loba guru abdi kiai anu nerangkeun penjelasan tentang hukum. Kajukur kana dilaksanakeun, alhamdulillah. Naon pelaksanaan mana? Salat dibuktikan aya bleg salat. Naon deui? Puasa aya bleg kuru mah. Leutik ngan Ramadan doang puasa. Naon deui? Zakat aya bleg. Aya bukti engke mah. Naon deui? Abdi pernah nempel-nempelkeun di masjid-masjid, di majelis taklim pondok pesantren bleg aya di dieu. Naon deui? Yatim piatu, fakir miskin dan lain sebagainya bleg di dieu. Naon deui? Abdi sok mere zawil kurba, ka mamang abdi, ka uwa abdi, ka adik abdi, ka kakak bleg di dieu. Dihijikeun atupan henteu sorangan. Aya batur berarti anjeun di baturan ku amal anjeun tenang ke ditimbang bareng tajeng amal dihijikeun ngeunaheun urang teh lamun kuarina di dunia ketika ditanya engke ayeuna ma qaddamta li nafsik mana nu diheulakeun jang diri maneh kuari urang geus dipersiapkeun ya salat ya puasa ya zakat ya ngaji ya sedekah mun urang boga jabatan dilaksanakeun sesuai aturanana. Kemudian harta kurang diheula-heulakeun engke kapanggihna engke ku hari orang sedekah teh engke kapanggih ku hari orang jariah engke urang kapanggih nu mantak lamun aya kolot jariah ka masjid tanah kemudian ku incuna direbut deui penganiayaan nu paling biadab henteu kudu ku Gusti Allah jeung ku malaikat ku bapa kolotna ge nya geus dikieu-kieu huluna tolol sia goblok aing nyunaheun jasa di kuburan ngocor terus ku sia dicokot teh goblok tolol sia teu kudu ku malaikat ku bapak kolot lagi geus ditampilingan di ditu ngancak malaikat terus jangan menghapiki sendiri gak boleh ini mah Robul Jalil ini mah bukan di Cikupa tolol cek bapak kolot pan jariah teh ngocor aing teh di jero kubur tiis ku jariah aing di bapak sia di anak aing aman kunaon di sia dicokot goblok beureunan sia wah geus pokona mah nu ieu nyarekan nu ieu ribut memeh di sidang teh eta nu sok nyokot-nyokot jariah geus tamang geus nyata-nyata mah sebab naon nyabut kangeunahan pantang tiis panjana di jero kuburan teh ngahiliwir bae wuh asena ge eta mah naon kitu ngarawa tilu pas blower naon emang blower aing teh nyaho ai dicabut panjana marudat cek pamajikanna ieu kamari mah urang tiis kok kuari panas incu urang loko tuh masih acak-acakan insyaallah penganiayaan Pak jih nu bantak sing hade ngaiyalah ayeuna ma qaddamta li nafsik mana nu ku anjeun diheulakeun jang diri anjeun masyaallah ketika aya kafir ditanya zalim ditanya munafik ditanya musyrik ditanya toh ya siapa nama saya Teguan ya apa agama kamu Buddha. Siapa Tuhan kamu? Atung. Amal kamu apa? Ya, sesuai dengan saya suka ngiho gini. Hahiho. Waduh, ini mah kamu. No, lihat no. Apa itu? Oh, tahu mah. Itu mah neraka. Itu buat kamu. Jadi geus jana mah tafuroda, nu ngabaturan sebab iman henteu, amal teu jalan. Sanajan anyana beramal panyanana teu iman anak teu iman teu lembus amalna ngan sakadar mun nyana di dunyana amal berarti hanya peringanan panas doang kana raka bae nailah furoda nu ngabaturan laqad jitumuna furoda anjeun para zalimin anjeun para musyrikin anjeun para kafirin anjeun para munafikin Yahudi Kristen Buddha Katolik Protestan konghucuna ieu datangna ka Gusti Allah eueuh nu ngabaturan furoda sebab naon eueuh amal urang mah aya engke urang bisa neuleuk ka amal urang masing-masing babaturan urang ge bisa neuleuk ka urang sia mah deureus gede ta amal
sia aing meletik jasa cenah da itu emang kunaon aing salat teh kitu husu ieu teh aya leutik mah mangkaning ge bakal ditimbang nya kumaha meureun ieu aing nya mentak bisa menta atuh aing leutik bisa menta mentak aing ka guru siapa itu sugan loba di guru sia guru di teangan di penta jang siap aing hese cek guruna hese urang guru asup Golkar aing puyeng ye bisa wal bisa nulungan amal nu ngabarengan amal urang aya kadeulean masing-masing amal bagus jorekna leutik jeung gedena ya Allah ya Rabb ayat ieu catet di jero hate bikin ke pamajikan urang lamun pamajikan urang teu ngaji jelaskeun ku arieu seperti kieu jadi tanya tadi ngaji naon nyaho purda-purda kitu ja artina naon puyeng inggih masyaallah karim ieu untung urang ge ngaji ieu mudah-mudahan urang jadi leuleus hate mudah-mudahan urang diberi taufik mudah-mudahan ingetan urang selalu inget ke alam mahsyar sehingga urang bisa ningkatkeun ibadah urang ka Gusti Allah urang engke jaga bisa salamet lantaran nu ngabaturan urangna jangkung gede bagus ingetkeun ieu furoda soteh jang kafirin furoda teh jang zalimin munafikin furoda teh jang musyrikin mukminin mah aya nu ngabarengan saha amal urang tinggal kumaha urang nyieuna kuat hayang dibarengan kuno kasep jeung bagus wayahna nu urang kuari boga jabatan sesuaikeun jeung aturanana lamun aya instruksi ti atasan anu berlawanan jeung agama ulah dilaksanakeun bantu masyarakat sesuai jeung kapasitasnya na urang boga harta heulakeun ku ari jang engke ketika urang ditanya aina maqaddam tali nafsik urang geus aya di masjid di majelis di pondok pesantren di fakir miskin di yatim piatu di dulur urang geus teu cangcaya urang teh aya engke disisieun urang amal urang nu jurusan amal mahdoh ibadah mahdoh ya salat ya puasa aya nu goir mahdoh modal zakat model sedekah da harta urang dititip-titipkeun dihijikeun beuh urang sorangan encan ditimbang urang geus ngarasa senang nu matak wali cara ricing we nya mah di sisi aya gara sararia bae emang da aing istirahat we istirahat urang ge kabaran nya nama bangun ngeunaheun apa atuh geus aya di dieu geus yakin nya kasepnya gede endeu kumaha deui atuh tarenang bangsa ulama bangsa para wali ayo sararia apa heulana sararia geus berupa non poe sakitu deukeut lagi geus teu karasa panas tenang ya tinggal ieu bae bangsa jawara nu di dieuna kos cacing teh wah bangsa jawara koprok bangsa jawara mabok bangsa jawara zina bangsa nu korupsi menyalahgunakan aturan halal katatang koteteng di ditu hilir mudik bangsa wali mah tenang kada kunaon sia lulumpatan atuh ya abdi cenah kudu kumaha emang kumaha kitu sia keur emang sia keur teu wau kitu ka pengajian lain teu wau malah mau lain leuwih ka kiaina sia teh kunaon ieu teh kudu kumaha geus diuk di dieu tenang tapi sia iman kan ka Kangjeng Nabi iman sok mere naon aya muludan aqua sabaraha sagalas hati sia kepen teuing cak wali teh geus diuk we ulah lulumpatan sia lulumpatan teu lulumpatan kitu-kitu keneh capek geus diuk di dieu jeung ke kula kudu ditimbang kumaha tenang bae sih baun teh jeung saha emang ieu Buyut Mansur oh Mansur mana Mansur S besok sia didengikeun laguna teh ji sial bro sarwana bro beres tenang lain ayo Buyut Mansur jika dua tenang siapa saudara kan sok aing neureun ka sia sok aya 3 mobil bener bener kan sia majaran hayang untung leuh bohong sia mah lain cinta ka aing cinta ka duit tah sia aing bagus jadian usaha
eta nu jarah-jarah neangan pausahaan atuh wali sangang ke manggil kan sabaraha beus sia sok mawa cinta ka aing teh cinta ka duitna loba omong wali ye lain cinta ka aing ja giliran sia untung aja tilok harapan ka aing neuleukeun aing greget ka sia ngan eta bae di jero mobil aya anu ikhlas ka aing neuleuh sia mah tu naon sabira sia ya sia masa urang sakitu saurang sakitu sabo sakitu hayalan apaan sih yang beli mobil lain padahal masih ilmu aya di sia teu mending magaan ngaji jeung kos kitu mah emang aing teh nyaho gitu emang ieu sah aing Raden patah mana patah Cikupa di akhirat bararuti ieu urang keur ngajelaskeun ayat anu luar biasa bararuti segala rupa nu kuari di birokrasi haji anu neangan kauntungan Masya Allah anu nyana maling di perhajian dengan gaya bersorban dengan gaya berjubah pamalingan bersorban kos kitu eta engke mah bakal bukti Masya Allah nu kuari ditutupan-tutupan bakal bukti engke mah kanu zarah-zarah nu manda kula masuk isin ge lamun deuk zarah teh kajenteng nombokan aing mah daripada neangan untung di dinya engke kumaha lamun kuali digerokeun di akhirat nyana tenang-tenang we ngarumpul wali sanga kali jogo di Sunan de aja cik ada sesok jarah kan sesok ngalah untung kan ulah sok kitu isi ngomong-ngomong wali sia jeung ngajakan zarah ka ditu ternyata si aya nguntung aing mah beusi dikitukeun nu mantap kula embung kula mah entek henteu bahasana moal zararah ya engke at pemimpin zarah hasana yalah malah leuwih ieu ayat jadi efekna pohara ieu ayat geus teu kudu loba-loba talar ayat talar ieu bae hiji ieu asupkeun ka jero sanubari Masya Allah walaqad jitumuna furoda yakin anjeun bakal datang ka kaula nu agung saurang-saurang kama khalaqnakum awwala marra sakumaha kaula ngajadikeun ka anjeun dina mimiti kajadian yane anjeun ka dunya teu mawa nanaon anjeun nyeker anjeun sataranjang anjeun kulub asup ge ka jero kuburan kitu keneh engke bakal dibuktikeun furoda ai eta hasil-hasil usaha anjeun wa taraktum ma khawalnakum kanjeun ditinggalkeun ya anak jeung pamajikan ya harta ya jabatan wara zuhurikum waktu di dunya ka jero kuburan teu mawa nanaon cuman lain sakadar sakitu tetep bakal diproses nah ieu urang mah bakal aya nu ngabarengan urang jadi urang bakal neuleuh ka diri urang salamet jeung teu salamet dan lantaran amal dibuktikeun ku Gusti Allah urang bakal neuleuh babaturan urang jeung tatangga urang si itu salamet si ieu mah moal si itu salamet si ieu mah moal lantaran kadeuleuh nu ngabaturanana furoda soteh jang zalimun musyrikun kafirun ai urang mah sebagai mukminun aya nu ngabaturan tah dijejeleh wa manaramakum kaulatneuleuh ka anjeun sebagai anu bakal nyapaatan nu bakal nulungan patung-patung nu baheula dibanggakeun bakal nyapaatan alladzina za'amtum annahum fiikum suraka nu dianggap ku anjeun bakal jadi penolong sebab disangka syarik Allah laqad taqatta'a bainakum nyata jelas geus pegat ku ari mah di antara aranjeun kabeh wasukum hubungan aranjeun kabeh geus paparisah perkumpulan anjeun teh nu baheula dikumpulkeun di Yahudi dikumpulkeun di Protestan dikumpulkeun di Katolik dikumpulkeun di Kristen dikumpulkeun di Buddha dikumpulkan di hiji gedong di patung di organisasi dan lain sebagainya kuari mah laqad taqatta bainakum paberjai geus lantaran nu tanggung jawab patung nage kepala nage geus teh tanggung jawab geus papisa wa balla ankum ma kuntum taz'umun langit keranjen kabeh naon nu ku anjeun disangka waktu di dunia bakal nyopaatan
patung-patung cak kepala agama bakal nulungan geus hilang sudah wa dhalla ankum ma kuntum tazumun. Kabeh bangsa kafir geus hilang keyakinan, hilang prasangka, leungit sangkaan bakal salamet lantaran bakal ditulungan geus eueuh kuarina tinggal furoda berarti nululungan eueuh amal teu boga ieulah laqad jitumuna furoda. Urang mah lantaran iman ka Allah, Allah nu deuk nanya na urang geus nyambung jeung Gusti Allah, nya nama pegat di Gusti Allah. Urang mah bakal ditulungan ku Kangjeng Nabi lantaran urang ibadah melalui syariat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urang sok muludan, urang sok rajaban, eta teh lain naon, sakadar dembongkeun rasa cinta urang ka Kangjeng Nabi, rasa cinta urang ka wali, urang ngayakeun haolat di bid'ah ku Muhammadiyah. Oh masalah nyana-nyana urang-urang kayak karasa di akhirat begitu ditimbang urang kapanggih jeung Muhammadiyah. Nah urang Jati Gintung. Nah ini saya kumaha ieu lalakon, aduh aing mah jariweuh ieu aya aing mah tenang ya emang kunaon tuh aing mah sanajan carang maca sholawat ngadengin nu maca sholawat aing mudah ngeunaheun jadina aing terus mere aing apem segala cucur segala wari dibuktikeun cinta aing ka Kangjeng Nabi tuh aing sok ngadengikeun bae assalamu alayka zainal anbiya ya assalamu alayka assalamu alayka atqal atqiya ya assalamu alayka sia sok maca aing henteu jadi bisa yang ngadengikeun doang tah aing ku ngadengikeun ge geus alhamdulillah tah ieu amal aing engke aing ditimbang Kangjeng Nabi na geus nyahoeun aing mere cuhcur lu atak ge masyaallah lain lalagaan je engke maki haji nu sugih ngan sakadar mere akuasa dus teh dijejeleh engke ku tatangga deuh ki haji bego kunaon emang atuh eta amal muludanangan eta doang aqua yeuh aqua ge lain merek aqua lain merek duatang mana naon merek akuarium nya nama aduh tapi lamun muludanana geus tenang cak bos teh geus lain sapi hiji tenang besin dek milu bae ngan aing mah tetep hiji sapi aja naon deui minuman besi los minuman aing tanggung jawab minuman eta nu kiai-kiai na mah teu hayangeun dibere ngan aing kamu mau ngerena geus teu hayangeun buku hayangeun ge na ge kori geus tanggung jawab aing wah ke di akhiratna sia gede amat eta sapi ngamuk ya atuh urang sing yakin ieu ayat ieu supaya urang ke ngahareupan rajaban ngahareupan muludan geus teu kudu hese deui ye sakedeung deui rajaban tah sapi beres nas bacet da eta bebeunangan sabaraha kadegan aing mere teh mah ojol ngaran aing sapi tah harga 7 juta bebeunangan sabaraha 10 juta geus kayakeun kabeh waya aku wae atuh korupsi tah mah teu sapi na ngamuk engke di ditu tah sakedeung deui tembongkeun rasa cinta urang yakinkeun melalui ayat ieu ulah datang ka laqad jitumuna furoda urang ulah datang ka ngijen teu boga ngabat teu boga batu kitu mah ku urang kuari geus dipetak-petakeun ya salat urang ya puasa ya zakat ya haji harta urang kegiatan syiar tah kegiatan syiar di rajawan tah kegiatan di pengajian tah aing mah ngamodalan ngaji henteu ngamodalan ngabolaran aing geus nyen pasantren tah engke di akhirat pan waduh batur ge kabita eta goda amat jeung kasep amat masjid ya pasti pondok kayak di dia kabeh tinggal nu sajen bae kabita masyaallah hayang amat balik deui ka dunia beh moal bisa keur ieu sia emang mamang keur ieu usaha naon usaha mah lumayan kula miliaran duitna atuh teu pernah pake ka mana henteu malam aya RT datang ge persaben puyang mah RT datang deui eta adat dusugih tak kos kitu watak dusugih gas pokona mah keramik da di aing tengah kuari mah hayu bae sia heula dan keramik aing nu tanggung jawab geus beres bae waktu keramik hayu sia bae heula ngan sameter
nu sudi eta tolol tapi lain di Cilongok lain malah ya di Cilongok mah maksudnya mau meter-meter aja. Aduh Gusti Allah ieu mah tengetkeun ieu mah ayat ieu mah ya ayat ieu mah supaya aja ngaleuleskeun hati urang rempan biasa urang besi datang ke di akhirat yakin biasa pan ieu mengucapan Gusti dawuhan Gusti ulah datang ka urang datang nu ngabaturan laqad jitumuna furoda urang mah teu dibarengan ku amal ngeri amat urang ai kitu mah urang kuari geus beramal masyaallah nikmat jasa ieu kan jelas malah disinonimkeun ditasbihkeun kama khalaqnakum awwalam marrah sakumaha maneh turun ka dunia teu mawan naon engke teu mawan naon deui sedih amat dunia ditinggalkeun wa taraktum ma khawalnakum nu kuari kurang dialaan dikumpulkeun teu dipake ngabarengan urang jang naon atuh da urang geus paeh mah urang salaki wah tisuk-suk tiduduk tisuk-suk tiduduk hulu dijieun suku-suku dijieun hulu neangan dunia kabeli kuari imah bagus kabeli kuari tempat sare anu mahal kursi nu mahal mobil nu mahal urang namaot bus ka kuburan pamajikan urang kawin deui jeung salaki nu anyar enjot-enjotan nyana didipan nang meuri urang mobil nang meuri urang dipake happy-happy kuno anyar tinggal urang mah di dalam kuburan weh sial ya itu sial tinggal sial pikir ku otak coba lamun di dunia nak kurang kuari mah masjid majikanna ulah pohara tinggal lah sia nyaho engke kuroda sia naon produk naon kuroda dedengan produk sorangan sia kuari teu beramal mah geus bae ngadeg di ka masjid kan tulis ulah ngaran sia ngaran ka haji geus ditulis ya sabereut ka haji eta 100.000 manya 100.000 ka haji leutik amat pada itu duit di hadapan kasur lo bae eta bomong 100.000 bae pelit mah ka haji tah kula tah bereta sia 10 juta waduh emang duit kan nang di sana ulah usulan kisah siasa puroda si haji engke masyaallah ya ayat pohara jasa ieu ulah datang ka urang engke diseungseurikeun ku urang sorangan sieun diri urang sorangan pamajikan urang yang serikeun ka urang padahal mah ka haji keur ieu loba jasa harta urangnya tapi pan urang ieu kuari puroda aduh urang teu boga batur ulah datang ka kos kitu mongpong kuari komo nu geus kolot geus wisan mah moal kebal deui tama tinggal sajeungkal deui ka kuburan tong geus sirah heula-heulakeun beja ka pamajikanna itu sawa deui diukur bae lah deui bage ka mana besi puroda lah aja di ka manakeun di ka Karawankeun cek pamajikanna blon teu make haji tah iya nya masyaallah sing hade laqad jitumuna furoda ulah datang ke urang datang di rebel jalur sorangan tanpa aya nu ngabaturan tah ieu kuari urang diuk panas kuari teu inget kadahar teu inget nginum pan ieu urang lantaran naon ieu urang tertegun kada hiji ayat karasa ku urang ai engke bakal sorangan eureun bae ngaji karasa lapar Masya Allah karim innallaha falihul habbi wan nawa